Euy Ji, pangdeng aing sorangan dek milu jarah cenah jeung Karmin panitia aja ngomong kana aing. Iuranna 500.000. Eta ka mana bae teh jarahna? Sa anu marah? What? Hah? Karmin kunaon mamarahan jeung? Ih, kalah Karmin mamarahan sani ngomong mamarahan. Karmin kamari ka imah aing ngomong. Ieu aya paguyuban ngayakeun jarah keliling ongkosna 500.000 sorangan bener tah milu. Lamun sorangan milu aing moal milu karena geus aing ngahiji jeung dia mah eta dina mobil moal bener. Ndek lempang kabalor jeung marah kieu sanu marah jeung. Ayo Coba biar jelema mana? Coba hiji jasa jata mah lempang kalor kita kuperan babacakan di restoran sederhana. Di ngomong-ngomong mamarahan, sanu marahan anjing. Ih, teu aya tak aing duit ye, numpuk tina aing duit ye. Gati beuki sok pager mah ngomong. Sabaraha ratus jelema tak bayaran ku aing. Aing mah ngomong ka mana, dia mah ka mana, hese ngobrol jeung beuki cot pager. Euy, geus ke ari kitu mah ku aing. Ditiangkeun ku aing eta diselidiki ku aing sanu mamarahan nya eta. Padahal mah gratis ku aing dibayaran eta. Ke restoran ku aing. Aing kurang kumaha, aing kana babaturan. Timbulna ka mana-mana. Ulah kana babaturan, ulah kana baraya, kana deung-deungeun bege kana batu nu tua ku aing. Ditraktir ku aing. Madu. Oh, di mana? Tage kana aing mah korek teh kabina-bina di alapait, alabatan papare. Geus ngomong ruhai-ruhai. Biak-biak turunan geus haji. Sombong bae alabatan sempak kurang naon kalau ngomong. Ya, biar itu, sarung marahan gitu.